Korek naon euy. Oh, Bos, kamu lagi di mana? Sekarang merapat, Remon. Oh, siap. OTW, Bos. OTW, OTW. Waduh, mantap nih cewek nih. Semok sekali. Gak ada sabun lagi nih. Apa lagi nih buat nih? Tunggu aja. Halo bos, Sedang apa kamu? lagi dinas bos. Cepat sekarang ke sini, merapat. Siap OTW, siap. Aduh, ini beteng ya teh. Aduh, Kemana bos? Coba aku telepon. Di mana bos? siap, siap. Ya, ada apa? Halo bos, saya udah di markas. Lagi di toilet dulu nih. Oh, masa gitu ya? Tungguin sebentar ya. Oke ditunggu. Gawe teh kos zaman walana wae ieu teh. Meni cai-cai acan. Bangun harian kuku ieu teh. Puasan. Oh, Ji. Lain eta, kurang gawe ketong kudu euy. Sing bener. Dulikeun. Lain eta euy. Geus loba dunia mah ngeunaheun euy. Coba, Ji. Coba dia lah gedeng. Nangtung atuh. Kumaha ieu teh? MJ. Kumaha? Loba dunya mah kadaekeun we, padaekeun jelema teh gablek ye. Hayang kos aja beunghar ge. Lah deka sedekah ge geus cukup deka teu kudu dibikeun ka si lain. Deka mah engke we geus pae diwakafkeun oge. Deka mah di masjid di Koropak sok dieusian deka. Besok sabaraha gitu, Ji? Lah tiwang 2000 perak, lainna rek mere 1000 teh sok senumpang ulanganna deka euy. Anggar we medit mah medit Ji lah. Ye, tangkurak sia. Aing kitu ge sok mere. Si lain sok mere tara. Tara Ji, Rika. La ilaha illallah. Dari Iya Ji, kieu Rika. Daripada aya mere kana korban nyaan Rika mending kana ududkeun. Hayang sabatageun bari ngadawan imam gitu. anu gitu teh euy. Teh ka akhirat. Daripada kana koropak atawa sedekah mending kana kana wudu. Makruh eta teh euy rokok teh euy. Nges digawe dia ayeuna mah. Jadi kana ngawangkong rek kira geusna. Mojo haji atuh tadi aja ka bangkong kadek ah. Lain deh teh tadi teh geus nyuguhan rokok jeung urusan ya euy. Jeung cai asa poho deh kah? Geus can. Mana cai, mana urut aya haji tingali atuh. Oh, poho deh kah euy lain koret deh kah. Poho keng nyokot le nya. Oh Ji, Kudu dungkut jeung rotina teh. ya ho atuh Ji. Daguan ya. Oh Ji. Digawe deui ayeuna digawe deui. Oh. Angor we mudit membedit anjir. Semua sedang. Oh, jatuh. Ngerokok dulu. Ngerokok dulu. Ngerokok dulu. Siap bos. Duduk. Pengen korek? Enggak bos. Korek pengen? Pengen bos.
Bos, ada apa dikumpulin kami berdua, Bos? Jadi begini, saya ngumpulin kalian berdua. Ada yang mau ditanyain. Yang pertama, masalah lahan. Bang Sarkun, lahan kamu aman tidak? Aman, Bos. Aman. Bang Remon aman? Aman. Nah, yang kedua masalah penghasilan kalian. Penghasilan kamu Bang Sarkun gimana? Bagus sekali, Bos. Penghasilan saya bagus sekali. Ada peningkatan? Ada, Bos, peningkatan, Bos. Mantap. Kamu Bang Remon gimana? Ada peningkatan lahan kamu? Lagi turun bos. Lagi turun. Soalnya pemerintah juga mau. Ada bagian? Iya. Nanti saya yang turun kalau masalah itu. Kamu tenang saja. Ini asa karareupi ieu teh. Si Sujang geus 2 poe 6 poan tapi telat asa kainget kan. Si Sujang teh kiluan cerdas cermat lomba adan tingkat kabupaten. Tapi lamun si Sujang keukeuh mamah yang minta diantar hayang neangan si Asep. Da kitu-kitu ge heueuh incu bari mehanana teu ingeteun ge ayeuna ka emak geus lila. Katanya anggota ada yang berantem. Kira-kira siapa? Saya bos. Kamu? Ya. Kenapa kamu berantem? Ya soalnya kan kemarin ada yang resek. Kirain kamu berantem sama anggota. Terus ada anak buah disalahin. Kira-kira siapa yang nyalahin di sini? Saya bos. Kamu disalahin? Ya bos. Disalahin sama siapa? Kemarin tuh yang warga yang kayak gebuk gitu. Kalau misalkan ada anggota yang nyalahin kalian berdua, antara Bang Sarkun, Bang Remon, nih, paham kalian? Paham, Bos. Paham, Bos. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai. Bingung, bingung memikirnya. Udah baheula mama teh kieu-kieu ge vokalis Osida. Tapi di mananya ayeuna Osida lamun aya mah mata nek ngiluan. Tapi heueuh ayeuna teh ngareuneuh aya lagu viral lamun teu salah mah. Lecus lecus woi, lecus lecus. Naonnya bararanga nih ayeuna mah. Geus we nu masa zaman mah baheula lagu mah. Takkan pernah terindah, takkan pernah terabaikan, kau hancurkan diriku. Halus kene seorang mah mati gitu. Baik ya, geus mawa tadi pesen teh ta, roti jeung rokok ta kadaharan Cilaing. Ampura ya. Rada telatnya. Nu pogo we aji mah kadek teh euy. Padahal kadek teh gadag di dieu teh beuteung lapar naon ieu karek muntruk we ya kieu. Nu meuli udut di mana Ji? Dek teh euy teh geus meuli udut tadi teh gogoleran we. Penting tas tahajud deh ka euy. Lieur kasarean deh ka euy. Lain mau pohokeun deh ka. Tah rokok mah geus meuli tah jeung udut. Roti tah. Makanan Cilaing tah. Pesen lagi pan roti jeung udut lain. Oh, Haji pesen nu kieu. Meni hiji Ji kadek teh. Ulah sok loba-loba teuing euy, ulah sok sarakah hirup mah. Kadek teh yang pentet berakan teh di dieu teh pan gadag teh Ji jeung ulin. Sok dahar heula lah ieu mah. Man pukulun we geus dibere udut jeung roti ge. Coba mere udut buah siki. Nah kumaha teh Ji urusanana Ji? Sabenerna mah eta teh udut teh euy. Daek balik tahlilan eta euy disesakeun. Da teu meuli udut. Jeung rotina di ongkornya Ji. Rotina mah nang meuli bari lewat eta ti warung. Sok rada harena mah. Tong sok loba ngomong. Suka beda-beda teuing jeung bae gablok dunya teh kitu-kitu teuing mah. Cangkeul aing teh euy.
Bos. Siga nama itu tuh proyek anu titik na loba laler teh, Bos. Tinggal mah teh euy. Jika bangkrut ieu mah euy proyek teh. Kira aku, Bos. Eta hayam rame kitu, Bos. Bos, si eta mah sugan bongenya. Doma eta mah soal doma. Ari sia. Ayam tarame goblok. Doma di mana? Ayam. Doma. Geus. Iya teh doma bapak. Geus suara sapi eta mah suara sapi eta mah. Sarua bonge euy di. Urang sampeurkeun dak eta mah. Ayo, Bos. Sampeurkeun. Sok si lain bari nyaneut eta kumaha digawe geus anggeus can. Nanti deui sih. Sadik deui. Oh, Isukan gawe diri dia pan loba keneh beresaneun. Sing hayang neka roti euy bangun ngeuna di si lain ngadangna kitu ning. Ngenta lah detik mah. dek teh lapar jilin ku ngeurah teuing. Nah, ya haji kan beuna teuing dek teh euy. Gang ngeuna neka euy. Wah, ngeuna geuning. Alhamdulillah. Mana sih euy? Maksudnya urang mah dua teh ditanya eh. Itu guna mung rugi ka haji mah. Dak, urang tempo ka luhur nya. Saha ieu nu rek ieu nu naek ka luhur. Bos we bos lah, Bos. Siap. Sanggup tuh? Sanggup. Sok. Bang tingali lah. Urang kumaha naikna? Naik. Ese bos. Ah, mana we nangkung? Nangkung. Nyawat. Atap naik. Oi. Oi. Dak, oi, os dak. Awas. Ayo dak gimana dak, oi. Lain si Jainuddin. Bisa ngurut teu. Deka lieur ieu sirah. Dek kang urut mah teu bisa. Bener ya teu bisa ya. Teu bisa pan nyodek teh mentas berangkat abdi menyet aya turun menjakan sirah. Lah sabisa-bisa we baru pangurutkeun ya. Kene lebihan gajina ya. Di dia tah, di dia. Bos, awi tempo bieu naon, Bos? Dak, deka euy ulah coba-coba ka proyek ieu mah euy. Anjing jero nage ieu mah proyek teh euy. Anjing, beraku, Bos. Asli ieu. Piraku deka euy. Laler reuseupeun ka anjing euy. Biasana kana ti kotok pan euy. Kumaha tuh Bos, Bos? Oke lah urang selidiki deui ya. Urang lewat teh hareup ke. Ayo teh, Kan. Ayo. Adieu. Bos. Yo, Bos, sama nak, yo, Bos. Bos, berat tuh. Lempang teh. Ikut-ikutan ke itu teh, Bos, lempang teh lah. Naik. Bet tukang. Ah, itu bro. Oh. Ngeng. Ya Rabbi bil Mustafa Balik maqasidana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sujang. Wah, cager. Alhamdulillah, Sujang. Alhamdulillah tuh hari cager mah itu lah. Hampura geus 2 poe teu ningalian emak ieu euy. Kumaha Sujang hasil teu? Nya eta mah ieu teh euy keur ukur menang juara harapan we ieu teh. Nah, bisa kitu Sujang. Oh, nyata harapan hayang menang nyata. Udah mah we di ditu teh saingan teh alalus deh euy sorana teh. Nah, tulin ngomong Sujang teh ka Pak Ustad kana sok kulo kumaha carana lagamna Sujang ulah sok naon teh. Oh, nyata tadi nama rek diajar ngan ngadadak kita lomba teh. Oh iya. Saya we Nuhun tuh Sujang, rama teh nyata can mayor ieu teh. kurang baturan atuh mah ah.
sok mengarahnya ya kedengaran wae sama inget pasti Asep dukung Sujang aya ka dieu nya mate kieu Sujang lagi bantuan neangan si Asep mate hayang neangan si Asepnya teteh. Sujang mau tenek belaan kumaha we belaan kajual gitu nu aya oge gitu mate keukeuh inget ka si Asep kayu mah Udah mah ari neangan si Asep teh kudu jeung ongkos. Komo ayeuna si Asep teh nyaho kayaana di mana gitu. Bingung paneanganna oge. depan mate meureun boga tanah seutik ge bae nek dijual we gitu Sujang. Yang ongkosna lain. Heeh. Tokeun bae tuh mah oke nya lamun misalkan mah hayang init neangan si Asep. Insya diantar we ku Ujang ya. Kurang teangan ti Sabang sampai Merauke. Tapi saran ti Ujang mama keun wae doakeun we si Asep teh lamun misalkan maot sing husnul khotimah, lamun hirup keneh meureun sing jadi jelema bener gitu. Amin ku Sujang, nunggu didoakeun ku Sujang. Kudu kitu doakeun we. Mate hayang neangan si Asepnya teteh. Sujang mau tenek belaan kumaha we belaan kajual gitu nu aya oge gitu mate keukeuh inget ka si Asep gitu kayu mah. Udah mah ari neangan si Asep teh kudu jeung ongkos. Komo ayeuna si Asep teh nyaho kayaana di mana gitu. Bingung paneanganna oge. Depan mate meureun boga tanah seutik ge bae nek dijual we gitu Sujang. Yang ongkosna lain. Heeh. Tokeun bae tuh mah oke nya lamun misalkan mah hayang init neangan si Asep. Insya diantar we ku Ujang ya. Kurang teangan ti Sabang sampai Merauke. Tapi saran ti Ujang mama keun wae doakeun we si Asep teh lamun misalkan maot sing husnul khotimah, lamun hirup keneh meureun sing jadi jelema bener gitu. Amin ku Sujang. Bos, Apa? kita happy obrolan. Ngobrolan apa? Penting bukan apa. Kurang nih kasbon. Ai mah aneh. Pandaang Maroko nanaon geus dijamin. Lain gitu. Kurang teh ingat kan ini di lemur. Cani pada duit di sebarang bulan kan. Emang karbon barahas ya. 2 juta. Seetik. Detik teh ngatuh pantat itu udah aing 2 juta mah 1 juta we. Kalau tix 2 juta teh. Nah, emang kira diberes 1 juta. Saya mah cuma bercanda. Emang butuh berapa kamu? Itu 2 juta saya mah. Tenang segitu mah. Cuma 1 kali operasi saja sudah dapat uang 2 juta mah. Amun bisa mah bos, tahun lila teuing lah. Soalnya ini geus nungguan. Geus lila pokoknya mah tadi kiriman duit. Tenang, duit sakit tuh mah. Kayak ku aing diobrolkeun ka bos. Kan siaga we sing euceug. Oke siap bos, urang bakal wis sumanget lamun isi berek kasbon. Hari kita naon bos? Sia teh we. Tah. Di dieu teh aya gambaran laleur, ieu teh pada gede wak laleur. Jelema geus teu mampuheun ieu. Ieu mah aing keur nyatu dikeun gemplong teh ku laleur, keur molor gemplong ku laleur. Oh. Halus satu ya mah. Urang rek tugas lah itu. Oh. Ting sing euceug sing sumanget ngerbabari kasbona. Ieu mah saran ti Ujang mah. Lamun misalkan si Asep hirup kene sing jadi jelema bener, lamun si Asep geus maot sing husnul khotimah, kitu we doakeun. Ayeuna lamun misalkan nek neangan mah pan kudu jeung ongkos, bari jeung teuing di mana si Asep ge alamatna pan bingung. Nya sakirana mah hayang neangan mah insyaallah dibantu. Rek di Sabang sampai Merauke ge hayu. Kan mun kudu make pesawat. Meureun Sujang mah teh ngimpi ieu mah si Asep jadi preman, mah teh nu keung nama eta Sujang mah teh. Oh, si Asep teh dina impian mah teh si Asep teh jadi preman. Nya eta nu matakeun mah teh pikeun mah gitu. Jadi mah teh hayang neangan si Asep teh gara-gara ngimpi si Asep jadi preman gitu. Eta Lah mah ari ngimpi mangan saukur bunga tidur gitu nya. Pating si Asep teh jadi ajengan atuh mah. ya mudah-mudahan atuh Sujang. Sugan we atunya eta teh lain ciciren si Asep jadi preman nya mah nya. Tunggu laporan ka si bos ieu mah ya. Loh, naon cariku nelpon. Halo bos. Naon? Iya si Raymond cenah naik kasbon. Geus sila teu ngiriman duit ka ninina. Kira-kira aya bos. Aya duit mah gampang sakitu mah. Mun bisa mah ayeuna selain ka dieu, burukan ka dieu. Siap bos. OTW kalinya bos.
Oh, burukan. Ganggu wae ing kerja dukti we. Geus dahar can tadi teh. Boro-boro sujang mamanya taruh tengah dahar tibang beak 2 piring. Dua piring beak. Eta tengah dahar ya. Mm-hmm. Kudu nama teh mah tengah dahar mah beak 3 piring teh mah. Si sujang sabari deui itu ting marwong atuh sujang. Pokokna mah isukan nya urang init neangan si Asep. Keun bae ongkos mah di talangan. Panah mama tong dijujualkeun bae nya. Sujang nuhun, sujang sabatuan eka mah. Pokokna mah ulah hariwang mengenai si Asep. Bareng si Asep kaipikeun dina impian emak eta mangan saukur bunga malam. Eta mah ciciren mak. Bating Asep mah jadi ustad. Amin atuh sujang. Pokoknya mah ayeuna mah ujang malik balik heula nya. Mun mah ieu tah ada di dahar ieu tah. Oleh-oleh di eta di kota. Mas, Oke kadi yang pan aing dikeun nyadukeun teh. anu cek bos kita ka dieu. Jagoan di ditu di base camp make ka dieu dek keur nyaduk ieu euy. Lain bieu teh pan ieu teh bos masalah si Ramonek kasbon bos kumaha ieu? Aya segitu mah gampang. Dengan nyokot ke KTM. Cilain nyokot KTM gitu nya. Siapa tuh bos yang gitu mah? Jempurkeun. Dasar boga akhlak budak teh. Apalah dia tah? Tong lilaan kopiah nama tong lilaan. Aturan macet kumaha dek teh dia kopiah ulah di lahan mah. Abul kopiah wae. Lain dek tadi euy, paingan modekeun deungeun bala luar gitu. Dan nu di alana teh politik gitu tadi. Jadi kumahanya Politik kumaha sia teh? politik gitu nih berang bere oge saprada diatur gitu dan nya teh ya pan sieun bangkrut meureun. Lah, daek malek ku masalah gitu deh kak. Deka teh rek nguji ka si laing euy. Si laing dari usaha sing bisa ngirit. Si laing panu kemajuan hirup teh. Mun bisa mah dahar teh sapoe teh sakali euy. Ya, haji padek teh. Yo, Ji, pangkat daek mah nu penting mah seubeuh daang. Gawe teh ribu Ji, lain senang ieu modelna haji. Tangkurak sia pake gede kopiah aing murah. Ah, Anu kabina-bina teuing atuh Ji, kopiah teh bangka rupak saeutik oge. bisi teu beungar aing teh make kopiah bodas mah euy. Teu di tuna nah atuh aya haji di Indonesia sok make kopiah bodas. Eta mah ciri we meureun Ji. Ciri itu teh nya. Nah, asal kain tadi kaji euy. Kaji oge lamun cek kopiah cek kaji teh naon teh? Ciri. Cirinya dek cuma nek make kopiah haji dek haji sugade disebut haji ku batur kumpae gadag di dieu ge Kan kayak yang sabaraha kali si laing umroh. alam ye kieu ge dek pernah masantren ke ku dek moal salat diduakeun Tah gitu atuh kadudungan teh kudu bager lain hayang duitna ngumpul. Ngomong-ngomong si lain tukang urut lain ngeunaheun kieu ya bencet teh. paparengan we dek haji euy ieu mah Lain daek hampura euy merah roti eta hiji. Lain dek ningali si lain bangun lapar, panghakan teh menitikeun ka cacamuilan kitu. haji mah tarang ngayekeun pisan pan nyaho ji dek euy ti isu gadag ngomongna ke dibere roti cina ting kalau datang wayah kieu di nyuguhan gitu mah ji euy lain nyiksa ka aing ji Sia teh di dieu teh tangkurak. Lain arek berang daang. Ku aing teh digawekeun. Sakirana arek berang dahar mah geus we daang diri warung nasi di ditu tuh. tak gitu nu disebut politik teh ji mengrugi nyaho dek haji lah Tangkurak sia. Pok pencetan we nama ke ku aing diumrohkeun. awas nu aduh si haji yo ku aing tagih ke nu aduh Isukan gawe diri dia daang ting naon si lain. dek haji tong halus ting we nasi padang we paket 15.000 dek haji No. nasi padang ji Aing ge sanggup poe lain nasi padang. bina teuing naon boga dunya teh hek hakanan ji nu penghirup nu supaya mali gubuk moal Ieu tah jelema nu teu boga prinsip teh. Na pikiran teh lalabokeun we. Lalabokeun da kemajuan gitu geuning leuh. ada kieu-kieu gede kaji euy bari hirup jelema teh gablek hayang geus patur mah kana si padang aja hayang
Ya lah. Naik mah itu nama masalah daang euy. Sapoe teh sakali. Naik mah mun aya kurupuk jeung kurupuk. Lamun misalkan eueuh naon geus jeung uyah deh kah. Tara alus-alus teuing deh kah. Iya jelema teu gablek meni hayang we jeung nasi padang. Ngirit saeutik mah. Wah, tuh je aing teh mepung jag-jag masuk geuring mah pararaid ngakandung sampul oge. Sok tulikeun ngarokok ning ngeunaheun lah engke mah wayah nanya tengah penting pencetan dek euy. Kok kurang ripuh ka aing teh nya Ji? Gas. Oh, tulikeun tah ngarokona. Ieu teh awak teh ngerasa teu garareunah kieu ieu teh. Nek kaya naon nya? Coba menasa karareueung coba itu di imah teh. Sulung saeutik. Ieu mah kudu neangan suluk makana isukan panek neangan si Asep teh. Sugan we ulah pertanda buruk ke emak nya sakarareueung kieu di imah teh. Kita kunaon awak kena sakulung seung teuing nya poe ayeuna mah. Oh, awak teh lem sekieu kudu nyohan heula bangunan. Aduh, itu dada teh nasa nyeri kieu itu kunaon. Aduh, astagfirullahaladzim. Ini ya sigana mah tempat keur ngiuhan teh ya. Mun geunaheun. Oh, dengan lama rahasia. Wah, Woi. Sima, woi. hah? Sima ketinggal. Aduh, Ma. Aduh, si Ma. Mandang lu, Ma. Aduh. Cabak leungeuna. ah, maye, Lain ieu euy. Ieu mah maot. piceun atuh jelema kieu mah. Piceunnya Heuh, da bunuh nyahoan ieu. ayo. Lu ka mana dia? Nah, rukun. Salah. Yuk. Geus aya nama man euy. Urang balik aya nama keun bae lah. Ayo balik ah. Keun bae lah. Ayo.